1 sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Jaga diri baik-baik, perbanyak amal soleh. Boleh puasa 9 hari boleh. Nasnya memperbanyak. Perbanyak itu kalau yang nggak pernah. Jadi cek Ustad Adi Hidayat oge puasa di tanggal hiji nikah 10 Dzulhijjah teh Masya Allah pahalana. Urang selaku budak ngora merenya ada orangnya mikir, aku kieu wae kumaha lamun isukan urang puasa Dzulhijjah. Lamun aya nu godin traktir baso. Oke. Aman teu? Euda lamun misalkan puasa teh jeung salat teh ongkos sedang teu nginum. Jadi hambar. Ya Allah istiqomahkeun abdi. Amin ya Allah. Kamarinya orang nempo kimihime di badag wae eta ini Nanu badag teh. Kamari ngomong ka urang teh hayang jadi pemuda lebih baik. Tapi kalakuan kieu patut mah arek naon arahaneunana. Pan meureun cek Ustad Adi Hidayat ngomong puasa ti hiji nikah 10 eta pahalana gede. Puguh urang teh geus janji kamari, ieu dangukeun deuleu ka dieu sapri. Ieu teh panu teh keur puasa perok langsung ngopi. Bari jeung udu deui, bari lohor kieu teh. Batu nu keur puasa karunya katingalina. Pan maneh teh bapak urang sarerea berikan suri tauladan contoh anu alus ka masyarakat teh. Ieu mah RT ngilu godin. Jadi perjanjian anu kamari teh moal beres wae. Deung. Daripada adatan ngomong baceom mending kene ngopi heula. Puasa urang mah. Puasa urang bae. Nah, tuh. Moal puasa. Geunah pokona amatan. Nikmat banget.